goblok dia sip, saya melempang na iya pa buku bae. Kabina-bina teuing dia mah. Ih, aing. Ih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, kenal nih, Rok? Atuh biasa bae sip, bapak keur nong kebon lah ya di saung ngeunaheun adem. Lain aja uluku segala macam ya. Lengkap uluku garu di dieu kolektor. Mogok sawahna garing. Atau naon di uluku galangan, sawah garing na ronggerak di uluku. Atuh kabayan eta mah. Heula batur mengauluku, sawah eor, loba cayan, loba kangkungan atuh yang boro-boro kangkung keong bae ge paeh. Topan ya sip kemarau panjang, iyalah sakit di sarorog lah sawah bapak teka tanduran lah halo do ereng-erengan. Bini mas gede, teka pelakun. Kumaha bae ieu kalakon kieu nyedot, ujung nyedot. Weh, atuh kudu jernih pikiran maro, cermat melambung tinggi ke atas, atuh ngajul di luhur. Make irigasi pan kuring mah zaman Prabowo Subianto. Pejaro kamari cenah lain wilayah Jaro Jembatan Ajur. Pan ieu mah wilayah Jaro meureun, Rok. Coba diusahakeun yang masyarakat. Dia sip, ku caramah di pongo, nyaramahan jaro, moal bodo jaro. Atuh kumaha ngajula jegati. Gantarna ge pendek. Kumenek ngajula, diaju ge lamun beunang gantarna panjang. Ieu mah geus luhur ku silong deui. Jegati. Ngomong kena silong segala macam. Piraku eta di dunia politik keur kamari nyalon kitu persilongan. Atuh kudu boga aspirasi ti masyarakat, bikin aspirasi ngajukeun ka luhur kumaha carana ye dibantu. Wow. Kumaha jeung, Ro? Sok mana menit dia mah kana aspirasi kana pepolitikanan. Geus mau naon sip moal bodo jaro. Boga jaro galen tunggu usahakeun. Masih ulang nyek cip ulang nyek mending nahar cai. Oh, cai di dia. Coba nyokot cai di tutu timba tuh. Teu kawa tadi ngarep-ngarep bae nahar cai. Oh, cai. Loba jelema ageta panitah curug jeung bacot ku pas jasa. Di patek jeung garu mah wae. Ieu mah zaman Prabowo jeung. Bore mah makanage satelit. Semi jetam. Ieu mah sumur naon ieu mah zaman Belanda ieu mah. Adan. Adan. Astagfirullahaladzim. Jangan aku naon ieu mah ember. Gusti nu agung munasabah doang mau geusik ka teh handap ge. Itu goblok-goblok ting ieu. Ieu mah ember gede cing. Loba kitu sip China, jatuh laeng mah ini pepernyinan kitu mah wana. Coba. Nih tah kumaha loba pokoknya eta mah. Dolo kurang emberna ge 50 kilo eta mah. Pak Wari cai geus aya sipnya. Urang uduk belut. Uduk belut urang, meulem belut di dieu urang. Ngeunah meulem belut mah urang ieu. Mas Ro. Jemur tim Ro. Ai dia naon sip lah mau uluku. Bungkus sawah nage garing oh cayan mau uluku dik nasotkeun eta mah di dieu di saung. Mau wadah ember. Geus saya jam bantuan yo. Ayo, dia cicing bae. Oh, ayo. Lumpang na iya kapanan. Sulak saya dong layangan peteng bae. Ih, Lurus tuh dak. Sepatu safety mah biasanya di mall jing, dan susukan. Astagfirullahaladzim. Cai di bawah tuh sip, na ember. Aing, jam saya jam. Kuno leutik bae dititahan bae. Sanatna. Weh, kumaha aya belut aja sawah balilah ki gararing Ro hayang potong cinggir. Atuh makana sip, kita mau cai ge ku bapak kitu urang ngilikan liangna heula kitu. Bila mana aya liangna eta kurang beran cai di bibis karak dikodek, kurang dicongkel. Tapak belut nama jam murintil aya dong aya. Lain tapak belut eta mah tapak kolektor. Pokok iya tapak geus jelas yang saya. Biraku aing mah tapak belut doang kieu sip. Belut putih ieu doang lagi ieu kumaha ge ieu jam murintil kieu dong ora ieu. Coba susul di mana liangna coba hayo.
Lain tapak kolektor ya belut putih dong kieu napakna. Napak mati geni. Tah, kaldera takarak mata. Liang na yun. Liang jelas nama. Colok ke sipnya. Ayo, Oke, coba. colok. Lamun teu dicolok malah dah. Kobet. Kobet lah. 2 jari. Oke, sajari bae heulanan. Hayaan. Benar. Ngantok, majis bae. Orai meureun. Ih, belut imah. Kira ku belut di tanah garing. Belut imah belut. Berajai jam. Siraman jam. Yo, jadinya marapas deui mah. Beras belut eta sip, keduk geraan ku leungeun. Congkel kieu. Kujar bae heula hansip. Penjara tadi nu nyolok. Berancai jam. Tah. Tuh lah, nyedot lah. Tuh. Udah. Kira tanah buhaya Lah. meureun. Bereun deui jam. Lah nyedot lah. Wow, aing. Yuuh ieu mah. Atuh ayo gerak keduk. Sanon keduk mau lohok. Sip keduk di congkel kieu. Jaro nu megat. Karo bae hansip mah jadi leuheun, Pan. Jaro nu megat. Sorangan nu ngeduk kitu bisa lewat doang kaburi. Bismillah sip. Aing kunaon deui. Wah, eta. Belut nata. Ih, ku gara rapi ta. Atuh ka dieu sip ta. Ih. Tah. Jaro nelelet. Tah. Ada ku yang ketrok-ketrok. Lah, emang ngetip penting yo. Kira ku. Lain leungeun jaro doang bekok itu. Lah. Nah, yo ketrok-ketrok sip lah yo. Coba ditong. Tuh, epet na lian ka dieu tah. Yo, ieu sip ieu ka mana lewat na ieu belut ieu. Atuh moal aya sok jaro deui ku ngalen atuh sawah garing ke baheula anu aya gelen belut ore tanah mah ho congcong leungeun. Ngeunah amat sip ieu liangna. Gitu jelema mah ngaduda ke belteng mah taneuh ge doang kotok kayak inget-ingetkeun bae. Wah, aing nak leungeun mah kotor bae. Sip, geus segera nyokot cai bela sip. Kotor leungeun bapak karo rotor ya. Nyarcai. Cai di hari tadi di banjuran. Tadi hanya cai di. Goblok ya sip, saya melempang na ieu apa butuh gua bae. Kok bina-bina teuing dia mah. Ih, aing. Ih, ampun. Woi, dia diprek-prek pun dia sip. Ampun, Bro. Ampun. Oh, dia sip mencawagah dia. Bolong penjada dia mencawagah mah yo. Hayang bolong gua yang ditil dong sate dia. Ampun. Sate yang diang dong kitu. Ampun. Nih. Asip mal-malin nurut ya Jaro. Ampun. Oh, kudu kitulah, kudu patuh. Hang dogan. Eh,